Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'du. Nu dihormat sadaya reng-rengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Ciamis miwah sadaya pupuhu pengurus anak cabang tiap kecamatan sa Kabupaten Ciamis. Mau dihormat dibanggakeun ku pribados budayawan urang Ciamis nu lang-lang ka sakuliah dunia kesana Rakanda Godi Suwarna anu dibanggakeun nu dihormat para patandang kongkur maca sajak Sunda ngarebutkeun cacangkir Godi Suwarna dina raraga mieling basa indung sadunya tepatna enjing dinten Senin 21 Februari 2022. Hadirin sabudayana, atas namina Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Ciamis pribados ngaturkeun nuhun ka sadaya pihak terutama patandang anu tebih-tebih parantos ngupahkeun ngiring au ngariah-riah mieling poe basa Indonesia punya anu diayakeun di Kabupaten Ciamis. Anu kaduana sihapunten anu kasuhun boh bilih panitia kirang ngegemakeun dina parampianana, kirang ngegemakeun dina tata krama sareng babasanana, sihapunten anu kasuhun jiban manah anu diteda di samudayana. Hadirin samudayana, ieu acara ieu pasang kiri dilaksanakeun ku PDI Perjuangan kenging murihit ka Kang Godi. Kang atulah urang ayakeun maca sajak Sunda anu ayeuna geus teu diajarkeun di sakola, nulis Sunda geus teu diajarkeun, bahasa Sunda secara serius geus teu diajarkeun, komo minta ngarang puisi atau sajak Sunda mah jigana guru bahasa Sunda ge teu bisa. Begituna ieu acara teh ngarupikeun tantangan, nantang lah kanu sok maca sajak, kanu resep kana sajak Sunda, kanu sok nulis sajak, yuk urang mimitian deui basa urang bisi pareum kaelekeun ku basa deungeun. Anu kaduana nya pribados murihin lah anu direbutkeun anak ulah make bahasa piala lah, da urang Sunda aya piala teh cangkir atau lebih bahasa wewengkon Panawangan di Panawangan mah bahasa wewengkon cangkir teh cacangkir ya, bahasa kalahiran Kang Godi tetap cacangkir Godi, cacangkir saja Godi Suwarna. Terus satu hadiahna pribados ninggalian sabaraha kegiatan model kieu patandang teh nya kadangkala sanes penghargaan salah-salah kadeudeut ka patandang teh sok sapuratina bae mata sareng Kang Godi atuh pinunjul utamana uang 10 juta we aya teu aya 10 juta mah maka hadiah tahun ini utamana 10 juta terus aya satata 5 urang masing-masing 2 juta rupiah. Janten sadayana kadeungeuh katineung ka para patandang teh pir unggul utama 10 juta
5 piungu satata masing-masing 2 juta dan 20 juta. Plus kamu piungu utama aya cacangkirna anu ku pribados aya nambah di canggakeun ieu memang cacangkir ngan cacangkirna dituruban ieu mah. Nu tiasa mungkarna kanggo di mata cacangkir gua di suarna. Sadaya pamilon dipaparin sertifikat resmi di PDI Perjuangan. Ya kitu deui anu janten jawara, anu janten piunggul bakal kenging sertifikat. Terakhir salaresna ka ieu lain pedah si arteria, bukan sanes-sanes sepeda aya arteria ieu. Margi PDI Perjuangan tahun 2006 kantos ngayakeun lomba nulis. Zaman harita juara kahiji nulis tingkat nasional ge kan 1 juta. PDI Perjuangan mamparin katineun kadeudeuh ka piunggulna saurang 5 juta. 5 juta anu lebet 10 besar saurang 500.000. Tetep ieu lain pedah aya persoalan arteria. Hartosna bahwa harusna mun ieu mah nyastrana seni ari saja. Ari kapungkurna lomba tulis karya ilmiah eta ge sastra anu kaku. Margi seragam eta. Jadi tulisan ilmiah itu menurut saya sastra. So pribados sastra anu kaku, anu pagu, nu teu bisa kaluar tina paugeran-paugeran anu kabiasaan cek anu gagayan mah teu tiasa kaluar tina paugeran ilmiah. Padahal sajak sudah ge ilmiah. Teu setiap anu ilmiah kudu logis. Da sejatina bebeneran mah sadaya ge teu logis gitu. Ungkapan bebeneran karena ungkara karena kalimat saja urang regepkeun sadaya saja karangan Kang Godi Suwarna. Terakhir acara ieu dibuka ku bacaan basmalah sasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara konkur maca sajak Sunda ngarebutkeun cacangkir Godi Suwarna dibuka. Boh pilih aya anu saya margi dina dengan ieu aya perlombaan anu hadiahna diajuk langkung disasasi. PDI Perjuangan bade nyangakeun artos nu 20 juta sareng cacangkirna ka kersana anggodi anu ngagaduhan nu mubuhan di acara. Mangga. Ieu cacangkirna ieu sanes formika sanes tina plastik disada. Ieu logam aja beras ieu anu 5 tutupna teh biasa dibuka aya wit lain. Ieu anu 2 juta 5 kan. Ieu anu 10 juta dari tenang Kang Jabo, Kang Didon, Kang Bambang sadayana tos aya di Simpuri. Kumaha dianjung kumaha? Wilujeng kasaraya Pakada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka pamirsa Bapak Haji Nanang Permana anu parantos ngalabetan di acara. Kanggo salatinna para bapak kali para